والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الناس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال سيد مالك في كتابه الألفية يتبع بالعباد الأسماء الأول تعظيم وتوحيد وأبدع وبلاغ. وقال أيضا ومن يملك فيأتي خلافا عنه بالعباد إذا محولها. Kabilana para alim ulama asal Sirong ada keperluan studi kahuluman. Oke, para kepengurusan tentu besar kepengurusan para alim ada keperluan studi kahuluman. Oke, para santri dan santriat ada keperluan sambil studi kahuluman serta mudah-mudahan Allah dimuliakan amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Beribadah kali ini yang tempat serta perwakilan di atas nama kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Al-Amin. Pada mana setelah beribadah harus catur mereka kena bahasa langkung dibayar beribadah sebagai turun dan telah dihapunten atas nama kepengurusan para pengurus dihapunten dihapunten kabayunan sadayana pilih ayah kecap kicep tekan lampu lampa karena batak kedenah karena mana. Oke, jadi ayah seperti bahasa nama ngalak temenka itu sealim kumaha kinten-kintena ngahapunten. Nuhun alhamdulillah kalau dijadikan wa syukru ala ni'amillah. Di atas nama kepengurusan Darussalam Al-Amin. Oke, kasadayana siswa, kasadayana para santriyin khususnya. Oke, sekedar disuruh kendor itunya tidak membutuhkan kasadayana. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Jamaran dina masalah etama parantos tadi oge dibabar dan kuburan sadayana ini ilmuwan kuat gitu. Jadi gitu lah kata Memawi kuat. Nah, piraku manusia betul saya stigma. Tapi tadi saya mulai nanti iya anu aku baiklah aku bangkit. Ayo konsep mah itu guys tidak nama 2 jaman gitu tak. Kembali atau dayu macam orang sampai kalian punya isu mana ke kembalinya kembali tu. Ayo lah dia orang kampung. Ayeuna orang di 'dieu sararea ngajanten santri. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang yang diperintahkan untuk mengajarkan agama. Jadi santri itu adalah orang
Bangga tuh jadi santri. Bangga tidak jadi santri kalian? Pasti harus atuh Pak. Nah, salah nampaknya orang harus bangga menjadi santri. Karena di mana-mana orang menjadi santri, di mana-mana orang jadi santri, otomatis orang menjadi pengikut para guru, pecinta para guru, pengikut para ulama, pecinta para ulama. Dua bisa menjadikan asal kurang sadayana, keuntungan juga kurang sadayana. Jadi Kanjeng Nabi siksa jalma anu netep eraina ulama, maka eta leuwih alus tibatan ditekakeun sareng kuda dina jalan ridho Allah. Urang waca salam ka ulama eta leuwih alus tibatan ibadah 1000 tahun. Sakumaha cenah? 1000 tahun. 1000 tahun. Sakumaha sakumaha? Punya 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Salah ngumpul aja. Ayeuna pangna dijadikeun mahal, dijadikeun berharga. Maca salam ka ulama silage assalamualaikum ari salam berat. Salam berat. Assalamualaikum berat. Ese teh. Anu mawi kitu aya atuh nyai kunaon ieu teh udur. Nah, ieu teh gara-gara maca salam. Tah ya. Komentarkeun ka dikawat teh. Tah, wasa pati-pati jelema ayeuna wani ngatep ka ulama, wasa pati-pati ayeuna jelema maca salam ka ulama, lamun ketentangna merasa cinta ka para ulama. Nah, ayeuna ge kang santri, neng santri mau wani-wani netep ka kang santri, mau wani ayeuna nanya ka kang santri, lamun ketentangna merasa cinta ka kang santri. Namun anu tetentang merasa cinta bakal tetep bakal ngabalieun. Ayeuna neng santri sakumaha ku kang imam oge kasaha? Kang neng santri kita ngomong teh hai. Oke. Tapi tetentang merasa cinta eta ka kang imam paling oge bener. Apaan sih? Itu betul. Nah, gajulan. Betul. Nah, ayeuna salam tentang merasa cinta. Ari cinta ka ulama, ulah harganing ayeuna urang jelema anjing wae disebutkeun anjing ashabul kahfi. Disawab ayeuna cinta ka ulama jadi masuk surga. Eta anjing apa anjing? Anjing apa? Apa anjing? Anjing wae cinta ka ulama asuh surga. Kantenan atuh urang sebagai jelema jadi makhluk anu pamulya. Mulia. Tapi kade ayeuna urang jadi santri ngaku cinta ka ulama, ngaku pengikut ulama, tapi akhlak teu daek ngilu ka para ulama. Ya'u fil iradi asma'al wa natun wa tawkidun wa atun wa bada. Lamun orang jadi santri, orang jadi pengikut ulama, wayah orang kudu daek jadi golongan tawabe. Bade jadi sifat, bade jadi atap, bade jadi taukid, bade jadi bada. Lamun orang jadi sifat tina mausukna anu sae, maka orang rek kudu ngadu sa. Wal yutawfa wal yutawfa riwatan kirima lima tarasan biqaumin kurama. Lamun ayeuna mausukna makrifat sifat nawe kudu ma'rifat. Lamun ayeuna mausukna nakirah sifat nawe kudu nakirah. Paham teh? Paham? Paham dah?
paham cing gitu kalau gitu paham gitu dibilang oleh terenya hartosna bisi kan cenah magnib ongkong cenah sifatnya kudu nurutkeun kana mausulna tapi nah geninganan dina lafaz bismillahirrahmanirrahim bisa dibaca bismillahirrahmanirrahim beda deui eta mah waqta awati iyakun muayana biduniha au ba'daha qamu beda deui jadi naon atuh naik kitu teh arti cenah mah jadi obat tina mubtada anu dibuang teu artinya kumaha Bang teh wa aquma yulamu jaidun kama taqulu jaidun badama illa kuma tapi takdirana bismillahirrahmanirrahim lamun aya dibaca nasab jadi maf'ul bih takdirana Abdahur rahimah kita we samalah. Oke. Artosna ayeuna ulang ngaku jadi pengagum ulama, ulah jadi pengikut, ulah ngaku jadi pengikut ulama, lamun akhlak masih keneh patojoiyah jeung para ulama. Numawi kanjeng Nabi parantos kawanti-wanti man dita'akhir ubuli isba'i sunatihi wa tajabun sing sahaja anu ngaku cinta ka Nabi, ngaku cinta ka kami saur kanjeng Nabi, tapi baik ikut kana sunah-sunah kami eta teh bukan ayeuna kang santri ngaku cinta kana santri tapi dipenta jajan kana santri tumere dijajak ulun teu mantap wae dipenta baso teu mere wae eta teh kade kang santri cinta kana santri bohong kade lain aya lalaki itu tinggalkan tinggalkan mana nah MO benar ayo ngomporan eta mah ngomporan baik propok ade kudu nutupkeun ikut ka para ulama wabil khusus ka para guru lamun hayang barokah tah ayeuna santri gunawan bangna urang kudu bangga jadi santri, urang kudu bangga jadi pengikut ulama karena betul beda santri jeung lain santri lain tina kasep jeung geulisna nu kasep jeung geulis sarua jeung goreng di mana ayeuna nu laku jeung goreng oge pasti laku bahkan teu saeutik ayeuna anu goreng leuwih ti heula laguna tibatan anu geulis bener teu saeutik ayeuna nu geulis masih kana jomblo ayeuna goreng geus laku betul coba ayeuna bedana santri jeung lain santri lain dina jangkung jeung penekna jeung saliwat alus keneh anu jangkung tapi lamun ayeuna jangkung kabeh rek saha nyawa kaya jadi kalau sini jangkung kan kudu asup ujung itu penek kabeh saha menentukeun lampu lamun bawa bangku jeung taraje tadi ada tangan kuliah di kesuhu atuh bro atuh mana ka dieu tapi ayeuna bedana santri jeung lain santri nya eta santri masuk mengedepankan akhlakul karim temeunang ayeuna santri teh euih ka bumi masing-masing teh datang ka imah beunang bukan pantau aduh ampura mama euy ubed teh kagarek ka dieu kamari teh da soalna loba macet itu kade ulah kitu nyai geus ngomong teh awan atuh mah gagawa bangun teu sabarkeun ngomong teh kuda ngomong temeunang ayeuna santri lompang di sahareupun saluhurun di sahareupun katama di sahareupun orang tua lompang kieu teu meunang punten aya kok ayeuna puntenan cukup kitu tak aku pada alakul tadi ayeuna santri
adalah makhluk istimewa. Santri adalah makhluk hebat karena santri ditinggali tina ma'ana oge santri sin nun ta ro. Sina salikun ilal akhirah. Selalu menuju akhirat. Kade menuju akhirat teh lain maot teh kade sisi aya anu nampilan menuju akhirat maot. Abang pedah maot tukang ke akhirat kade lain. Tapi menuju akhirat selalu ayeuna selalu berurusan dengan akhirat. Hakun alal akil Allah yastagila illa bisalasi. Terang ayeuna hak pikeun anu jeung boga akal kudulah kakumpul anu kanu hidup. Mana hiji nyaeta neangan bakal bawaeun balik. Neangan bakal bawaeun balik. Ai balik ke mana? Balik ke mana? Ke akhirat. Ai isukan mana? Balik ke mana? Akhirat sampai bae di lapor. Balik ke akhirat. Ya ayeuna haji dengan bekal bawa balik. Seperti ayeuna kieu santri. Ayeuna teh ngaji dengan bekal bawa balik ke akhirat. Lamun ayeuna jam berapa? Jam 1 kurang 2 jam setengah. Lamun di pakai sareng mah barang teuing nyimpi nang geus udah pocong. Ada hadir orang geus ngagambar pulau Sumatera, Kalimantan, Encan dia Sulawesi, terus Cirebon Singguli. Cek nafsu mah ayeuna mending kene ngaji mending kene sare. Nah, ayeuna jangan bekal kehirup dan orang mah butuh teu make tiris jeung erat teu dahar lapar teu sare teu bener teh. Mantap sok ayeuna santri rek jadi pedagang, bahkan santri mun rek jadi pejabat, rek jadi politik, rek jadi presiden teu bae. Dan awas dengan catatan kade bawa bendera kesantrian, bawa bendera akhlak, bawa bendera pesantren. Ulah sampaikeun ayeuna lamun santri ngilu kana politik ikut-ikutan jadi politikus, jadi tikus, jabatan duit rakyat kade ulah. Karena masalah tulungan neangan karesep tapi anu halal. Bisi ayeuna resep jalan-jalan besok buat kami jalan kita jalan kayaknya model ke situ tuh turun turunnya baik ini gitu jalan-jalan kita bisa keluar bisa ayeuna awewe resep balanya resep balanya buka duit ini ke pasar ini ke pasar baik ternyata nang bisa berapa semua nih mau ada atau mahal. Dia mah terasa alang layak, alang layak. So, asal ulah dijudikeun jeung ulah jadi atak pase. Komokeun ngapunkeun mah ulah alang layak teh sok bari ingat ka Gusti Allah. Allah saw alang layak. Subhanallah. Allahu Akbar. Ay teman ulah itu mah benar. Kamu nanti kapan saya mah? Abi mah tak resep kapan ay kau. Resep musik mah. Ngan ada ulang amat kumpul kagabung tukang resep disebut si kanu gelo. Nah, makanya disebut si kanu gelo. Bukan tinggal di apa? Kalau eta dan kartu nasi berapa kilo eta teh atau kalau harga gitu teh anu musik make ulah amat disebut nu gelo masa ngomong sorangan kencang dulu we musik kemana itu apa ubah kemana ya
sinna salikun ilal akhi hilang selalu menuju akhirat karim akhlak. Nomor kedua, naibun anil masyayikh, pengganti daripada guru. Maka sok di mana guru pas teu aya teraskeun perjuangan dan wa mayadil mudofa yati khalafa al-hukul i'rabi ida mahu diba. Anu neraskeun perjuangan para guru teh, para santri, para alumni, para putra, para putru, para man. Udah pilih teh wajib ayeuna dibaca JR. Temenang arkanul islamu, arkanul islam. Furudul wudu'i, temenang furudul wudu'u. Wajib dibaca JR. Ari ayeuna udah pilih meunang teu dibaca salian di JR biasa. Di mana ayeuna posisi mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof. Seperti contoh ja'a amru rabbika, eta bisa dibaca menjadi ja'a rabbuka, di mana lafaz amru menjadi isi mudhofna dibuang. Ayeuna isi mudhofna lafaz amru dibuang digantikan oleh posisi mudhof ilaih lafaz rabbuka, jadi eta lafaz rabbuka dibaca roba. Dah ayeuna urang sanaos hebat, sanaos biasa, tapi masih aya pangarsa guru mah teuan ayeuna nanti mayeunan. Tapi di mana para guru tos teu aya, ayeuna urang berjuang ngalanjutkeun perjuanganna maka untuk dan santri Darussalam Al-Amin dimanapun anda berada, dimanapun anda tinggal, maka lanjutkan perjuangan para guru, lanjutkan perjuangan para guru-guru kita, lanjutkan, jangan tanggung untuk santri Darussalam Al-Amin, lanjutkan perjuangan para guru kita. Takbir! Allahu Akbar! Kaso ayeuna santri Darussalam di mana ditanya ulah kalau ditanya kuno ka gitu mah ulah ya ada ulah bisa ditanya ayeuna yang di mana semangat ya di santri Darussalam Al-Amin di Sibaga atau bukan eta mah ahli sunnah wal jamaah atau asok tahlil ayeuna osok apal teh garina tahlil nah eta nah atuh cenah ari teu naha sabab guru aing nalitahna aing nuturkeunana ayeuna jang osok kunut osok apal teh dalana kunut nah atuh arin teu mah teu naha sabab ayeuna ulama teu mawa aing meniru gitu. Ulah ayeuna mah ayeuna teh di mana Darussalam Al-Amin Sindang Baras atuh ayeuna eta mah ahli sunnahnya kirang-kirang kan ayeuna apal teu dari tahlil umat yang masa kitu nah atuh terus mah nu kajeng masa kitu ada sakedap deui oge bade kaluhar muada alasan itu ayeuna santri mah moal wani nyarita lamun teu apa dalil kembalilah urang mah teu kola oge ayeuna mah penting mah tuturkeun para ulama bagi sabari urang belajar bagi naroskeun ka para ulama fasalu ahla dzikri fa innahum la ta'lamun kuntum la ta'lamun itu Al-Qur'an kaso ayeuna urang sebagai santri subhanal yaum rijalul qad ayeuna santri adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ngalanjutkeun para perjuangan guru-guru urang sadaya amin ya rabbal alamin. Santri nuna takna nya eta tarikun anil maksiat, selalu jauh tina maksiat kabeh. Ulah kabiasakeun maksiat dimanapun beradanya. Ayeuna keur dipopong-popongku sok make samping, make kopea, ayeuna make gamis. Hari balik ka imah lepas ke wudu.
Lebih kaimah ganti kuleji di antim bagi tiganya benar capit tek kasok kade ulah santri mulai santri itu mau ada ada kan nggak sakit sisra gak tak rona rogibun fil akhirah selalu mencintai akhirat. Ada yang lain bukan dalam artian selalu mencintai akhirat. Aina orang getol dikir lain aja. Siwe kudu getol dikir selalu mencintai akhirat pas ada lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jual anak atau aja bebaturan atau ayat lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jual lain tu ayat leasing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jual dia itu ayat lagi bayar bawah hutang la ilaha illallah, la tiap cik itu disebutnya jalmi ketolikil atau nabi jalmi anu ngabislik Aina dalam artian rogibun fil akhirah selalu mencintai akhirat nyaeta selalu ayeuna orang di mana berbuat amal anu sae selalu karena Allah ulah ayeuna orang berbuat amal teh ulah selalu kahayang katingali ku jelema da ari ayeuna orang karena jelema masuk siga isi ayeuna urang ngaji juga ayeuna katingalieun ku calon mitoha ulah selalu ikhlas di dalam perbuatan amal. Nah itu dilatih ke Tuhan. Segitu mengenainya. Jadi inti nama atas nama kepengurusan Apunten ya sambutan kepengurusan Apunten pilih kata-kata peribados nu kata kedengar kana mana kata ayeuna nyentuh kana hukum kata ngabeun kana tarang kata nyalok kana yang marok Apunten apa suwun bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang itu mengucapkan kurang ajar kendali